Kaula da kaula ge denten tege anak TTK 2 buta teh bukan tenan kaula ngartos ngan jelaran kaula geus sumpah ti ati ti lisan nepi ka ati yen ulun kumaula teh lahir batin ka Gusti Rama leureut ku kituna kaula moal langsung ngabejaan pipatieunana timalan ngan kaula mah ngabejaan lamun eta 2 buta paehna teu bareng moal eleh nepi ka mana ge wah sakitu we eta mah kantun anu mana mikir permios kantun ngamut teh salira panginten kudu bareng paehna cenah sanajan beda sadetik tetep moal eleh mau paeh mau ayo cing Anoman emut kana Purwa Daksina Purwa Marawitan Daksina Wekasan emut kana Ajiti Wikrama hingga awakna ngagedean lir gunung anakan iya ge maksudna eta 2 buta rek dirauh punukna 2 nana rek diadu kumangkeun di awang-awang kitu kayanana iya lajeng wae Anoman ngagunakeun Ajiti Wikrama sinandrat kumamrat matugi yang malarasem sinandrat kumamrat matugi yang malarasem ngawatek Ajiti Wikrama monyet bodas teh penasti kersayang tumampara ngadak-ngadak ieu 2 buta aya nu tiis kana punuk si horeng leungeun Anoman ti awang-awang ngalogodor nyekek kana ieu 2 buta bener kaiku bareng mapaehna sia Rahwana tenyo Rahwana tersangka urang-urang kiskena jago atas bangsat anu mawi nyagakeun sadaya-daya haling hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang Rama aing tesudi paseajeng para wanara tesudi aing paseajeng si Anoman si Laksmana tapi hayang-hayang langsung aing jeung si Batara Rama wah monyet bangsa ditembak ku aing pidana awas sadayana wanara anu kakenaan ku panah-panah
Dasamuka Rahwana cing jarungka cing jerit pating karot sea kalayan ieu panah sawarehna ngaluarkeun seuneu hingga seueur monyet anu kaduruk tangga demam datang nira tangga demam pakulingan rana tenira kingkang samya ngalaga Dasamuka kaula mereka sempetan ka anjeun naha anjeun bakal masrahkeun cinta atawa moal lamun anjeun dek masrahkeun cinta dina harti panghampura ayeuna keneh bakal dibikeun dibukakeun sanajan geus sakieu kaayaan ruksak tapi lamun anjeun ayeuna babalik pikir masrahkeun cinta tur ngaku kana kasalahan kaula bakal mukakeun lawang hampura Dasamuka aduh padahal ieu teh kasempetan gede Dasamuka peluang teh kula aduh kacida Gusti Rama hampura anana jemarna paingan luhur wibawa komara Dasamuka moal kuat anjeun Dasamuka Rama Dasamuka teu sudi aing apruk-aprukan teu suka aprak-aprakan aing kudu sumolono datang ka hareupeun siap bangsat aya perang maju Rama teu sangka lamun kitu nya atuh Dasamuka geus leuwih teuing anjeun mangsana jiga ayeuna majigana sumuhun lajeng wae Batara Rama nyaput pusaka ayeuna jadi sasaran pusaka kaula Rahwana hutang pati bayar pati hutang wirang baya wirang cinta jigana tereh tepung jeung akang Nyai Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri laden Hidup Sri Rama, hidup Sri Rama, hidup Sri Rama, hidup Sri Rama, hidup Sri Rama. Maju kurang ajar penasti kersayang tumamparan ieu
dasa muka Rahwana nuju anyesli dina kareta nemak-nemakeun panah. Tekanyoan panah Batara Rama nyasar kana kareta. Hingga kudana dugi karasleng kusirna inaran takau ge Rahwana dugi ka ngasleng tina kareta amu rasut sapisan. Ya nafsu gila-gila ya ayah itu sangka si Batara Rama kaya wong edan Sinta nepi kabebeakan aing duriat ka anjeun Sinta anak beak dulur lapur baraya korban wala dia bala tamtama pun kitu deui Sinta nah nepi ka teu apal kana pengorbanan akang Sinta nuju ngabayangkeun rupi Sinta Rahwana sapratane pun sasaran Batara Rama keuna kana beheung Rahwana dugi ka ngagelenceng sirahna surak ambal-ambalan sajumlah wanara netelakeun dasa muka sapati korona sadayana olohok bengong ningali awak Rahwana ngabedega keneh kitu kaayaanana kasaktianana ieu Rahwana nganging dina waktos eta katingali ku sadayana sasat sirah Rahwana ngabarakatak nyaeta napal deui kana ieu awakna aya aing moal makejeng ngejati pakalangan kurang ajar Rama tenyo aing bangsat iya Rama
kegagahan Nana Irahwana ngagunakeun ilmu dasamuka nanging Batara Rama teu gempeur sakedik oge lajeng ngaluarkeun panah-panah pusaka itu kayaanana. Anu jadi andalanana si Rahwana teh. Aduh, Gusti Prabu Gunawan Wibiksana sadaya-daya dina waktos ieu rupina moal aya monyet hideungna. Ari kitu teu aya kajaba lintang ti dasamuka teh mangga pipatieuna teh dina jajantungna. Kedah kapanggang kedah katir oh gitu tepino Gua Wijaya anu bakal digunakeun panah Gua Wijaya ya kalayan pusaka Kiai Dangu atau pusaka Sengkali anu bakal ngudag-ngudag si Dasamuka unyuk sumangga kaula nun wilujeng bae tuana we mudah-mudahan Dasamuka pileleyan Dasamuka Anoman Kaulan iap kadi sembah kapihatur nuhun wayahna kaula bakal ngagunakeun panah Gua Wijaya timalan kalayan ngagunakeun panah Kiai Dangu atawa Sengkali anu bakal ngudag-ngudag Dasamuka di mana eureunna si eta mangga los dewek oge moalana Dasamuka sia salah banyak kan saluhur-luhur nage jelema nu giruk mah burung amruk sagagah-gagah nage jelema nu murka mah burung cilaka deuleu aing nyaho bener dola naon cilaka Dasamuka deuleu beda kana hate geus beda pamorna ge kan jelema rek pondok umur mah jelema rek pondok umur mah kitu sagala dicabak nih